kelas tahunan. Nyaeta Nana, Dodi, Unen, jeung Tarno. Hiji poe nyampur Nana rek ngajak ulin nyampak Nana keur aya di kebon. Malak naonna? Samangka? Tereka ala gara hasilna malak samangka mah. Nya, baja nama 2 bulan. Ade poho ngagebukanana. Moal atuh nen, da gemuk lagi make gemuk kandang ieu mah. Ti kuring we gemukna. Nah boga kitu. Berak ti kandang si jauh mah tara di kamana-manakeun. Nuhun atuh nen, engke ku kuring diangkat. Gemuk di bibir Ima Unen ditungtunan diakutan ka kebon menang 8 balen. Nana geus nyieun 18 lobang teu wudu pelak samangka teh gancang pisan jadina sok komo di gemukan mah. Dina umur sabulan daunna mani gomplok di kebon teh kuduna dipager. Di poe ka poe tangkal semangka beuki morontod unggal balik sakola. Nana tara poho alongkan kebona tangkal semangka teh lebeut warnana hejo bangun seger. Nana kacida teulanana. Dina ngurus kebon atuh teu matak helok lamun dina nincak bulan kedua. Buah samangka teh geus sagede-gede sirah budak beuki lila ieu jumlah samangka nu gede teh beuki loba. Isuk-isuk Nana teu nintenan pelak samangka Nana. Kabirengahan aya nu matak aneh. Si horeng aya sababaraha buah samangka nu leungit kumanehna diitung. Nana ngarasa teu ngeunah hate. Gawena ngan ngahuleung jentel bae. Dina poe isukna kebon geus diranjak bangsat deui. Ambegna beuki nyedek bae. Kutu henteu ieu mah kudu dicerek. Nana inget ka sobat-sobatna, manehna rek minta tulung ka baturanana. Dina emrona jam 10 peuting barudak geus kumpul di imah Nana. Barudak nyarumput di dinu poe ngampar samak. Bisa aing nama jagana saja memangnya. Sosarung kagilir jaga mimiti. Aing ngajak si Unen. Sajam ti harita Nana jeung Parno ka aliran. Kaosna moal udah tanggung nya mah. Rentang-rentang di kejauhan aya jelema lempang ka lebah kebon. Nana jeung Parno silih pelong. Dua, yuk. Eta bangsa teh, bangsa teh. Nah, sebenarnya ini sih sakola. Dikenal lagi segede dieu dasar bangsa. Mau wanita dari kadieu tiga anak. Nah, moga-moga. Ini ngawak. Mau Unen aya di imah Nana. Berangkat beda di jalan. Sabaraha dijualna? Kontesnya sabarahannya? 7.000 sakilona. Da aya nama segala lagi dijual. Mobil jeung motor pating seliwer tapi acan aya anu nawar-nawar acan. Geus 3 jam Nana ngadeluk nungguan daganganna, manehna geus kesal. Kaberangananakeun rek aya mobil eureun, dina jendela mobil aya nu ngarap. Sabaraha mangga rek? 3.000 sakilo ibu. Kerja sekirang. Aduh, berjasa ibu. Kamis teh? Santanan ibu. Ini ibu geus bener sabaraha kilo. Buat Nana ngeladen milih buah semangka genep terus ditimbang hiji-hiji kabehna aya 16. Sekarang ibu. Ibu. Telepon ibu. Tapi kaburit jam 2:30 semangka teh geus payu kabeh. Nana teu poho ka sobat-sobatna kabeh kabagian pengasaan masing-masing dibere 2 barudak mani atoheun. Ngomongkan gitu wae anu jasa pake atur, maksudkan di